Bismillahirrahmanirrahim. Naratas jalan kahirupan dina nyambangan nyawangan rumah tangga. Gelis anaking neng indah. Kadedeh mama, kecinta mama. Kabagjaan anu diraoskeun dina manah. Mama sinareng tuang raka dangeta ayeuna. Hidup gelis parantos dipikarwa ku Cep Muhammad Arif Kusuma Wardani. Pangdunga pikeun hidup anaki. Bugia dina ngawangun rumah tangga. Hidup cing pinangih cing kabagjaan. Bahagia lahir sinareng batin. Neng indah. Dangeta ayeuna neng ngadeg disapaeun mama. Sami Cep Arif oge ngadeg disapaeun mama. Anaking regepkeun geulis kasep dina ngawangun rumah tangga teh teu gampil. Pasti dina sawaktos-waktos hidup bakal pinanggih jeung cucuk rungkang guguna sinareng dodoca. Iwal pangdunga adu baris nyanggakeun pikeun hidup putra putri kadedeh mama. Mugia anaki pangdunga pikeun hidup dina ngawangun rumah tangga cing runtut raut sauyeunan berkah salamet di dunia jeung di akhirat. Bagja geulis, bagja kasep, pamugi Cep Arif hiji jajaka anu pilihan Allah, dipilih ku Allah pikeun mimpin hidup dina ngawangun rumah tangga. Nyandak neng indah dina jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Sami kasep neng indah mudah-mudahan istri pilihan Allah anu baris nyarengan hidup dina sapapaosna. Pangdunga pikeun hidup anaki. Mudah-mudahan neng indah sareng Cep Arif dijatenkeun kulawarga anu sakinah mawaddah sinareng warohmah. Rangkul tuang ibuna geulis kasep dirangkul anaki. Danget ayeuna hidup aya dina rangkulan tuang ibu. Karaos pisan dina nalika hidup kapungkur nuju alit, nuju leutik, ditangkep, diusapan, didoakeun, pinuku kanyaah kadeudeut pikeun hidup. Danget ayeuna hidup aya dina rangkulan mama. Masih karaos kanyaah kadeudeut ti mama. Nu sakitu ageungna sok sanaos dugikeun ka danget ayeuna. Hidup teu acan tiasa ngabagjakeun anu janten indung. Doakeun anaking mudah-mudahan mamah disehatkeun tur panjang isu anu barokah. Tiasa ngaapi ngadidik hidup dina ngawangun rumah tangga. Omat dina ngecelakna cai panon dina lahunan mamah. Dina rangkulan mamah ieu ngajantenkeun saksi. Hidup dina dagat ayeuna nyuhungkeun di hampura. Nyuhungkeun di hapunten. Hampunten mamah. Dina sagala rupi kalepatan anu parantos dilakonan ku pala putra mama. Teu karaos ieu cisoca ngecelak dina lahunan mama. Mudah-mudahan mama ageng tawakuf keur sangapunten dina sagala rupi kalepatan neng indah sareng Cep Arif. Geulis kasep anaking. Ku mamah danget ayeuna pisan baris dicium. Eta keningna mangga taarna mamah. Dicium ku mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ieu ciuman ti mama nu kalintang diraoskeun dina manah ieu bingan nu teu aya papadan. Hatur nuhun mama. Sok sanaos dugikeun ka danget ayeuna teu acan tiasa ngabagjakeun mama. Tapi kabahagiaan ieu baris ngalir. Mugia dina ngawangun rumah tangga dijantenkeun kulawarga anu baris ngangkat harkat darajat mama. Dipasihan runduyan keturunan anu soleh tur soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lesotkeun rangkulanana geulis kasep. Mama sok sanaos abot diresotkeun rangkulanana. Neng indah ngalih ka palih dieu. Calik dipayuneun aa. Raka hidup Cep Arif ngalih calik disapaeun tuang ramah hidup anaki. Neng indah hanya sebuah keinginan
keinginan Neng Indah ketika ijab kabul pernikahan diucapkan, berharap ayahanda berada menjadi wali nikah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana yang paling indah. Ayahanda telah dipanggil terlebih dahulu. Hanya doa untuk ayah yang Neng Indah berikan. Sekalipun ayah saat ini tidak ada berada di hadapanmu, pasti ayah melihatmu dan merasakan kebahagiaan yang saat ini tengah dibahagiakan, tengah dirasakan oleh Neng Indah. Dan saat ini duduk berada di hadapan kakak tercinta sebagai pengganti ayah. Mohon kepada ayah, mohon kepada kakak atas kerinduan telah menggantikan ayah dengan memberikan kasih sayang yang begitu besar. Ucapkan terima kasih nak kepada kakak tercinta. Begitupun Ananda Arif saat ini duduk berada di hadapan ayahanda tercinta. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh kalian berdua kecuali kebahagiaan yang diberikan oleh ayah dan mama tercinta. Tidak ada seorang pun yang memberikan kebahagiaan tanpa dengan sebuah keikhlasan kecuali ayah dan bundamu nak. Peluk ayahnya, peluk kakaknya, dan bahkan saat ini berada dalam pelukan ayah anda dan kakak tercinta. Sampaikan kepada ayah, sampaikan kepada kakak bahwasanya saat ini Ananda Indah dan Ananda Arif tengah merasakan kebahagiaan. Anugerah dari Allah telah disatukan kalian dengan ikatan yang sangat suci. Doakan kakak, doakan ayah, semoga putra ayah dan adik tercinta dari kakak menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kecup keningnya kakak Ananda Indah dikecup keningnya oleh kakak, dan Ananda Arif dikecup keningnya oleh ayahanda tercinta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ananda Indah berdiri sayang untuk duduk berada di hadapan ibu yang baru. Begitupun Ananda Arif duduk berada di hadapan ibu yang baru. Sekalipun kita sudah terbiasa setelah ijab kabul pernikahan bahwasanya sering disebut ibu mertua, tapi oleh Ananda Indah dan oleh Ananda Arif jangan kau sebut bahwa ini adalah ibu mertua. Silahkan duduk di hadapan ibu Muna, pegang tangan ibu. Ibu, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu telah menerima kami menjadi putra putri dari ibunda, walaupun banyak sekali kekurangan dalam diri Ananda Indah dan Ananda Arif. Mohon ibu dengan kerelaan serta keikhlasan ibu untuk membimbing putra putri ibu, mendidik putra ibu, putri ibu untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, bahagia lahir dan batin, bahagia di dunia dan di akhirat. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Muna. Peluk ibunya. Jangan pernah Ananda berkata kalau ini adalah ibu mertua, tapi sebutkan ini Ibu Muna. Sayangi ibumu, hormati ibumu seperti halnya kalian menyayangi dan menghormati ibu kandung. Jangan pernah membeda-bedakan antara kasih sayang kepadanya. Sudah sayang, lepaskan pelukannya, lepaskan Ananda Arif. Dan silahkan sekarang Ananda Arif untuk duduk berada di hadapan kakak tercinta. Begitupun Ananda Indah untuk duduk berada di hadapan ayah. Kakak, mohon pundaknya Ananda Arif untuk dipegang. Cep Arif, bade pepujuk ka hidup. Titip Neng Indah Fitri Saputri Raya Oma Cep Arif. Cep Arif ulah nyeri, ulah ninggalkeun Neng Indah. Mudah-mudahan Cep Arif pamimpin kanggo Neng Indah nu tiasa nyandak dina jalan dipikaridok ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neng Indah, Bapak bade pepeujeuh ka hidup geulis. Titip Cep Muhammad Arif Kusmawardani putra Bapak. Mudah-mudahan Neng Indah istri anu soleha anu taat kana janten caroke.
utami na hidup anaking taat ke Allah aja wa jalla, taat ke Ibu Rama. Omat gelis kasep dina ngawangun rumah tangga seueur pisan gogoda cucu kerungkang dodoja sinareng dodoja pangdunga pikeun hidup, mudah-mudahan hidup tiasa nyinglarkeun gogoda sinareng dodoja. Doa pikeun hidup anaking mudah-mudahan dijantenkeun ku warga anu sakinah mawadah sinareng warohmah. Dirangkul kasep aana Cep Arif aana dirangkul pentang ditangkep neng ngatur kenuhun kak bapa sok sanaos neng indah parantos tegaduh Rama tuang Rama hidup parantos ngantunkeun tapi bingah daget ayeuna neng indah ngagaduhan bapa omat neng cing nyaah cing dedeh kanu janten bapa kegentos tuang Rama nu parantos teu aya. Insyaallah pala putra bapa sareng ibu ieu mangrupikeun pala putra anu ngagaduhan keimanan sareng katakwaan. Bagja ibu sareng bapa ngagaduhan pala putra anu soleh tur soleha. Lesotkeun deui rangkulanana kasep. Alhamdulillah nyebatkeun panuhun kasep ka mama sareng ka bapa. Sok panangan nyebatkeun panuhun ning indah mangga ngadeg deui pinter hatur nuhun. Mama sareng bapa nu parantos nampi ning indah sareng Cep Arif. Mudah-mudahan pangdunga diijabah ke Allah Subhanahu wa taala. Wargi sadayana hormatan sim kuring nembe parantos kasaksian ku urang sadayana dina runtuhan acara sungkeman ti pala putra kanggo ka Ibu Rama kandung sareng ka Ibu Rama anu enggal.